urang asa sepi ngojek teh jeung meni asa ribuh. Alah, naon itu asa heran. Alah, Niko. Nuhun geus pangaluarkeun urang. Gusti, saha maneh meni gunuk? Teu sopan. Jin urang teh. Kusabab maneh geus ngabebaskeun urang. Ku urang maneh dibere 3 permintaan. Bebas asal urang minta duit PKH ti pamarentah. Kuring ge teu kabere. Leres ieu teh. Ku bakat atuh. Alah, meni asa capek lah leuleus hayang diuk. Maneh mah licik, urang ge can menta doraka sia. Didoakeun ku urang loba pudu. Tuh kan, kurasa ucap-ucap maneh teh. Urang jadi kieu budug. Permintaan maneh nu kadua geus dikabulkeun. Nya sahiji deui. Hahaha, jin budug. Kulantaran urang bageun ka dieu urang ubaran. Ori. Katilu kudu dipikeran heula ieu mah jin. Hayang ngapung make permadani. Teu percaya. Boga teu permadanina. Keula jin urang teh yang heula. Aya ge ieu jin. Hah? Oh iya. Baiklah, bisa. Ngapung sih ngapung. Tapi teu make kalung oge atuh. Hai Cik Ida, Mang Subita, Mang Haji. Kang, guga ieu kunaonnya si Akang mun asa surak-seurik kieu? Aduh Gusti, ieu teh min asa sararieun. Ieu, guga. Ieu, guga. Alah, geningan ngimpi ieu teh aduh. Sugan teh asli.
Pengen rambut halus seperti aku? Pakai sampo emberin, halus, lembut, dan wangi. Tayangan ini disponsori oleh Emberin. Kusabab maneh geus. Kusabab maneh geus. Kusabab urang bebas, urang ge Ah. Ah. Ah.